Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna urang belajar bahasa Sunda ngeunaan tanda baca. Nyaeta tanda titik, tanda pananya, jeung tanda panyeluk. Anu kahiji nyaeta tanda titik atau pun dipake gunana pikeun kalimah wawaran atawa informasi. Contohna Rejel meser sapatu di pasar, kamari Wiwin kehujanan. Nu kadua tanda pananya dipake pikeun nuduhkeun kalimah pananya. Contohna iraha Faujan di Sofitana saha nu teu sakola dinten ieu. Nu kaasup kecap-kecap pananya diantarana naon, saha, di mana, kumaha, naha, jeung sajabana. Anu katilu tanda panyeluk dipake pikeun nuduhkeun parentah atawa pangajak. Contohna cing pangcadakeun sapu, din urang main ucing sumput yuk. Pancen hiji Imas meuli buku bahasa Sunda. 2. Cing ua pangmacakeun surat din. Iraha Mang Udin angkat ka Jakartana. Di mana kamari mumun teu sakola. Hayu urang main sondah. Sekian, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.